Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Halaman 38 ayeuna teh maqalah 21 wal maqalatul hadiyatu wal isrun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi bidarain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna jeung ari maqalah anu ka-21 dina bab 55 bab humasi. Jadi nasul ibad mah lamun maqalahna 2 bab aya dina bab 2. Jadi ke lamun urang milarian saperti naon tinggal we ieu nu dicaritakeun sabari aya genep maka teangan dina bab genep. Ke lamun 7 teangan dina bab 7. Jadi moal aya nu 7 dina bab 2 sesuai jeung babna. Saja manu ngalaksanakeun 2 perkara ngajauhan 2 perkara teangan dina bab 2. Aya menyaritakeun bab 55. Bab 55 maqalah anu ka-21. Qala eta ngadau saha Muhammadu bin Dauri, Syekh Muhammad bin Dauri rahimahullahu taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur Syekh Muhammad ad-Dauri saqiya iblisu bi khamsati asya'a. Saqiya cilaka sakowah ayeuna teh. Sakia cilaka saha iblisu iblis bi khamsati asya'a ku sabab 5 perkara. Pangna dicaritakeun bisi nu 5 teh aya di urang. Mun aya di urangnya bakal sarua jiga iblis, da iblis ge ku sabab aya 5 perkara ieu cilaka. Naon nu 5 teh hiji lam yukirro bidzanbi. Lam yukirro nya eta teu ngaku iblis. Hiji iblis mah teu ngaku kana naon bidzanbi kana dosana sakitu nyieun dosa, tukang nyieun dosa tidak mengakui bahwa dirina teh nyieun dosa. Bisi urang dosa dipigawe tapi teu ngaku berdosa iblis tah. Kalakuan iblis geus aya di urang berarti geus aya picilakaeun urang teh. Aing ngaku mengaku we heuh rumasa harita basa peuting luncat tina randa teh imahna urang gitu. Ngakukeun kata mahnya hiji urang teh geus berdosa, nu kaduana nya ngabohong gitu. Teu ngaku kana dosa aya lam ya tarif tegasna mah henteu ngaku iblis. Si iblis tidak mengakui bihi karena dosana, karena danbun ala nafsihi kadirina itu iblis. Tong boro-boro ngaku kabatur kadirina ge teu rumasa urang nyieun dosa. Padahal mah jalma soleh mah eueuh deui najan teu boga dosa ge mengakui dosa. Da jalma soleh mah cirina kawas kitu. Najan teu nyieun dosa, naon ngarumasakeun urang mah nu naon urang nu dosa mah urang nu salah mah mimiti ngaku salah heula pokona mah padahal mah teu salah. Ta golongan para aulia Allah pangna diluhurkeun darajatna naon sababna ngaku salah ngaku dosa abdi nu lepat. Di mana-mana eta wali Allah cicing di hiji lembur ternyata lembur eta kaeuntepan ku musibah. Biasana musibah datang moal ujug-ujug datang pasti aya nu mancingna naon doraka lembur eta. Tesugan nyalahkeun kalau henteu urang nu salah ya. Meureun urang nu jadi cicing di dieu teu bisa ngajak masyarakat sehingga masyarakat nyieun dosa akhirna mancing musibah. Tuh kira henteu kitu tesugan wah pantas urang lembur dieu mah dararaka. Nyalahkeun batur tapi naon nyalahkeun teh diri sorangan. Dan usok nyalahkeun batur mah iblis. Gara-gara RT na tah. Kalau mentuk itu mah. Orang mau nyalahkeun batur, urang nu salah mah. Rumasa. Padahal mah nyieun dosa henteu. Ahli
ahli ngaji, ahli naon, ahli ibadah teu wani lembur katgeunaan ku musibah teh urang salah rumasak can bisa nyontohan gitu. Tapi asli nama sebenarnya teu salah urang teh. Aya tuntunan teh. Aya buntutan. Nu kadua teu ngaku kana dosa. Nu kadua walam yandam. Jeung teu kaduhung, teu hanjakal itu iblis. Sakitu nyieun dosa nya ku sabab dosa namana teu diaku kadituna ge nya moal kaduhung. Dan nu kaduhung mah nu ngaku. Hanjakal hampurannya. Naon sabana pangna hanjakal pangna menta hampuran heueuh rumasa. Ieu mah teu ngaku kana dosa ujung-ujungna lam yandam, tidak naon, teu nalangsa, teu kaduhung, teu hanjakal. Ay lam yahzan tegasna mah henteu sedih. Teu ngarasakeun sedih itu iblis ala dan bihi karena dosana itu iblis. Lantaran dosana da ari jelema mukmin mah kudu naon? Kudu hanjakal, kudu kaduhung. Nu katilu naon? Ieu teh tapak tina teu ngaku sabenerna mah, tinu mimiti. Jadi mapah yang ngaberebet ka dituna. Walam yalum jeung nu katilu teu nyacad itu iblis. Tidak mencaci maki iblis. Kasaha nafsahu kana awakna, kana dirina itu iblis. Teu ngaku dosa, kadituna moal hanjakal, kadituna naon? Moal nyacat diri sorangan. Nu dicacat teh batur. Nah, biasana jelema nu sok nyacat batur, jelema tidak mengakui dosana sorangan. Di mana-mana teu ngakui dosa, engkena moal hanjakal, moal nyacat sorangan. Ayo we nu salah teh batur, nu salah teh batur. Gara-gara si eta, gara-gara si anu. Nah, ieu teh kalakuan iblis gitu teh. Nu kaopat, walam ya'zim. Azama ya'zimu jeung henteu ngajam. Teu boga maksud itu iblis. Walam ya'zim teu jeung teu ngajam itu iblis. Teu boga pamaksudan pikahareupeun ala taubati kana tobat. Sugan boga pasejaan hayang tobat eueuh. Da jelema anu hayang tobat mah jelema anu mengakui kesalahan. Kakara hayang tobat ngaku salah gen teu rek tobat di mana tuh. Teu boga pamaksudan ala tobati kana tobat. Wa konato atawa konito. Jeung kalimana putus asa. Iblis pegat harapan. Itu iblis. Min babi doroba wa ta'iba. Ari lapan konato min babi doroba eta tetep tina bab doroba yadribu konato yak nitu atawa wa ta'iba yak abu konito yak natu lamun film alima yak lamu ya sulasi mujarod bisa konato bisa konito macana. Putus asa iblis teh ti mana? Min rahmatillahi tina rahmat Allah. Putus asa tina rahmat pangeran, la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rauhillah panggitu. Ulah putus asa tina rahmat pangeran. Kumaha ari jelema nu putus asa tina rahmat pangeran? Di antara cirina teh menta hampurana eureun. Istighfarna eureun. Nah, geus lah. Ayo menta hampura. Putus asa tina rahmat Allah cirina naon di antarana eureun ngadoana. Aing hayo wae kurang diwirid diamalkeun eueuh karasana geus eureun ah. Tah, ieu teh putus asa. Jelema tandana teu putus asa terus. Berarti non husnudon pasti ku Allah bakal dibikeun ngancan waktuna gitu hungkul we. Bisi boga kahayang boga pamenta naon bae, tong eureun di tengah jalan ieu teh sarua naon kalakuan iblis. Putus asa. Ah, ngomong geus miheulaan ngomong ti heula mah. Sok eta teh sok jadi bahan omongan ulah pake heureuy ieu mah. Naon ah? Menta we ge ngadoa we ge teu diijabah wae. Goreng sangka marukan teu diijabah. Menta naon ati urang? Menta beunghar. Aing geus ngadoa geus 25 tahun ieu teh. Diamalkeun ieu waqiah 40 kali tas asar.
Geus 25 tahun kieu keneh wah ya ieu mah. Geus rek eureun geus goreng sangka ka pangeran tah. Eta boga pamenta teh hayang naon atuh? Hayang beunghar ti babah heula ge. Cing. Apal anu dina Lauhul Mahfuz nasib urang bakal naon teu nyaho. Bisi nganggap ka pangeran teu ngaijabah kana doa urang. Meureun eta selama 25 tahun nepi ka ayeuna urang kumaha awak sehat keneh, cager keneh, panon bisa nempo, suku bisa leumpang. Alhamdulillah eta mah sehat wae ting. Eta awak dibere cager nyaho teu dina Lauhul Mahfuz sebenarnya maneh teh bakal dibere gering parah. Geuning buktina ina cager keneh tapak tina anjeun mentah hayang beunghar ditukeurkeun ku Allah beungharna teu dibikeun dibere cager wae ku kami. Ayeuna lamun kieu Allah teh pan di antara sifat Allah teh Al-Hakimu maha bijaksana. Allah mah apal mana nu maslahat keur urang, mana anu teu alus keur urang. Lamun sagala rupa nu dipentah urang diijabah ku Allah teu digantikeun teu ditukeurkeun kana sejen, wah teuing kumaha urang. Sabab naon? Kadang urang mah menta teh teu nyaho ieu pamenta teh teuing maslahat teuing henteu keur urang. Ngan untung nu dipenta ku urang teh maha bijaksana. Sehingga naon? Maneh menta eta sebenarnya mah lamun ku kami diijabah lain teu mampu. Ngan moal naon? Moal maslahat derajat. Menta naon? Menta duit. Menta beunghar. Ayeuna sapopoe osok naon? Teu pernah tinggalin nu ngaran ijabah mah. Nu ngaran naon? Nu ngaran ibadah mah. Maca Yasin unggal malam Jumat teu pegat. Umpamana Yasin fadilah sagala diamalkeun. Sholawat naon nariak 4444 unggal beuting. Teu susah keur kami ngaijabah anjeun lamun ku kami diijabah eureun maneh mah. Dan naon da geus hasil maksud. Gitu. Rezeki nu dibikeun ku kami nu mangrupa taopek maneh daek maca sholawat jauh leuwih gede tinimbang tujuan anjeun hayang beunghar. Da gede keneh naon? Gede keneh taopek eta tuh da beunghar mah tingali jelema naon? Jelema kafir nu teu wau ka Allah dibikeun duit mah dibikeun. Da naon sabab pangna dibikeun sabab rezeki nu model kitu mah barang murah. Nu mahal mah dibere. Taopek sugan jelema kafir teh ngaradak tengah peuting asa hayang maca sholawat gitu. Moal dibikeun moal kitu mah. Sabab terlalu istimewa ieu mah. Jadi barang istimewa, hadiah istimewa bakal dibikeun ka jelema nu istimewa deui. Ka urang ge mikeun hadiah naon wae atawa lamun dina acara teh mah ieu mah kursi khusus VIP nu nyicinganna ge orang-orang tertentu moal dibikeun ka jelema biasa. Ieu mah di stadion aya kursi panghareupna nu di tukang mah hargana kur 100.000, ieu mah anu 30 juta sagala. Kursi nu tiupna ge beda tuh, moal teu asligen nu di luhur. Ieu mah hipu, aya nu ngaladenan bade peryogi kopi naon, hayang naon sagala rupa. Barang kitu meureun, naon sababna istimewa. Jadi barang istimewa mah moal dibikeun kecuali kana istimewa deui. Meureunnya ternyata ngan otak urang teu nepi ka dinya teh. Jadi urang mah barang istimewa teh duit. Naon sababna? Sabab can katempong ke surga kumaha? Marukan surga teh dibeulina ku eta gitu. Taopek Allah. Jadi moal aya jel naon barang istimewa engke di akhirat nu ngaran surga kecuali dibikeun ka hamba-hamba nu istimewa. Nu kumaha ari hamba nu istimewa anu disadiakeun surga ku Allah? Jelema-jelema nu ku Allah keur waktu hirupna dilungsuran taopek hidayah. Kumaha ari topek hidayah naon rupa parentahan Allah daek dikersakeun suku teh daek ka pangajian teh babari. Tah itu geus mulai tah barang mahal kieu teh. Jadi lamun barang mahal usahakeun ulah sampe ka kurang ditukeurkeun kana barang murah. Lebar atuh piraku ngajual berlian kur 30.000. Ieu teh barang mahal ieu teh jelema nu sok nukur kitu jelema nu teu nyaho harga. Sok jelema nu nyaho harga mah sia mah bodoh. Hayang nyaho batu akik nu kieu. Dilelang ge itu 20 juta, dijual sabaraha? 30.000. Ih, sia mah. Lain bikeun ka urang, oh untung eta nu meulina. Ieu jelema bodoh teu nyaho harga.
Juga ngasongkeun emas ka monyet gitu. Naon sabab teu nyawa harga emas monyet teh nyet atuh da ngaranna ge nyet. Sia mah karek kucau ge geus eleh. Ngaranna ge monyet. Naon sabab teu nyawa harga? Ieu jelema nu eureun ngajina ku sabab kabengbat ku nu sejen, sabab aya piduyeuteun, ieu teh terus ngajawab sorangan. Teu nyawa harga ieu teh. Kapangihin geus cabut nyawana katempo tah. Oh ieu geuninganan ganjaran ngaji teh. Gusti lamun nyaho kieu mah abdi mah tiap kali mangkat ngaji jiga nanti moal balik deh cicing di tempat ngaji. Aya kini cau mah moal balik. Geus bersih kakarak balik. Minimal orang teh otak teh rada dirobah saeutik. Matak nepi ka urang ulah nepi ka pondok cita-cita, rendah cita-cita teh. Urang boga budak ya sabari ge boga budak teh aya 5. Kumaha cita-cita urang hayang nepi ka budak urang sukses. Kumaha otak sukses cek jelema-jelema dunia. Oh nya sukses teh engkena pokona jadi jelema bunghar, ku batur dihormati, lega sawah loba mobilna. Pondok pisan cita-cita teh. Mau apa ya gitu? Sabaraha lilana beunghar atuh. Ukur we na kurang gitu. Haji Ono Yuswa atau sabaraha? 20 tahun. Sepertina ya komo geus umur geus 60 tahun, nah kira-kira umur urang sabaraha? Lila deui atuh. Pondok pisan urang otak teh hayang bunghar penting di duniana. Kira-kira dibutuhkeun ku sareng batur hayang ngeclok ka urang kabeh. Da biasana nu dieclok ku batur mah dihormati, tahlil ge pinu. Sakedar kitu hungkul beureunan. Sakedar gitu hungkul pas di akhirat, pas di jero kubur asup ka alam barzah teu dihargaan ku malaikat didakoran nepi ka kiamat. Naon atuh hargana duit urang? Kecuali mun duitna urang mah usaha teh naon apan engke malam Senin aya di blogpor urang rek gilu mere kopina, mere jerukna, mere caina mangpaatna. Kan hampura moal ngilu urang mah. Aing ngajina mah can hayang, ngan jerukna mah rek datang. Keun heulanan mah kitu we heula. Dan keget tina tapak barang bere ka pangajian ku Allah dilungsurkeun taufik jadi daek. Gitu pokoknya mah mun aya ngaji di mana hampura moal daek aing ngaji mah ngan cenah bejana kitab teh rek ganti geus bae urang nu mampang meulikeun mah. Tah mulai tah. Keun heulanan mah kitu heula we. Siapa mere kitab daek aing ngaji teu tong ka dicarekeun antepkeun. Kalilah-kalilaan mah mimiti kitabna. Nu kadua tak aya kol buntung tah pake sok. Keur ibu-ibu mulai mapai, imah urang pangjualkeun keur ngaji. Mapai pihak manehna leuleumpangan di. Wah, eta geus katarik hatena ku Allah nu penting mah urang hirup ibadah ka pangeran. Sarena di musa. Nah, mana hancur ukur. Naon tadi teh? Mesku angin walam yaun walam waqanata min babil min rahmatillah eta cenah iblis sabalikna ayeuna saha nu salamet ieu mah wasaida jeung bagja saha Adamu Kangjeng Nabi Adam alaihi salam kunaon ari Nabi Adam di paparinan kabagjaan aya penyebabna bi khamsati asya'a ku sabab 5 perkara da moal ujug-ujug jelema cilaka moal ujug-ujug bagja aya penyebabna samemehna naon anu 5 teh sabalikna iblis hiji Nabi Adam mah aqarra nyaeta ka hiji naon ngaku Nabi Adam nyaeta ngaku Nabi Adam bidan bi kana dosana ningali ieu kade ulah nepi ka boga bayangan tuluy we oh geuning nabi na geus tukang nyieun dosa sarua we jiga urang buktina Nabi Adam eta mengakui dosa di mana-mana darajat anjeunna sisi Allah beuki luhur maka nu dianggap dosa teh teu sarua jiga dosa model urang aya urang mah nu ngaran dosa teh haram teh dosa teh ya di mana darajat urang jeung Allah beuki deukeut nganggap dosa teh lain kana barang haram lain ninggalkeun pasunatan teh nyebutna teh dosa. Ninggalkeun sunat teh. Ieu barang sunat eta ieu. Atawa urang teh berjamaah doraka mah lamun teh henteu doraka, tapi lamun jelema geus kecet jeung berjamaahna, geus deukeut hatena jeung Kangjeng Nabi ninggalkeun doraka Gusti. Naon atuh wengi netepan subuh teh berjamaah.
teu berjamaah aduh ceurik manehna teh nah make kudu diceunceurikan damal doraka ieu dosa. Tuh, kalau kas gitu, paingan harita Ustad Iin sabeburang eta ceurik. Eta pas wengina kunaon tuh teu boga duit. Jadi otak kurang pandosa komo pangkat nabi, pangkat wali Allah we. Dan nyebut ceurik teh lain yang ceurikan dosa anu haram teh lain. Ninggalkeun pasunahan nyebutna teh dosa. Biasana boga wiridan istiqomah sok maca shalawat teh ti jam sakieu nepi ka jam sakieu hiji waktu aya salah sawios ulama sepuh di Bogor anjeunna teh istiqomah tiap wengi teh da jarang kulem atuh ayo we mun urang mah ayeuna sapeuting teh salat tahajud sok dikulemkeun keur salat tahajud ari kitu sapeuting parat nepi ka subuh kakuping ku hodamna di luar keur ngaguguk ceurik di jero kamar curik eta ngaguguy aya naon gitu ai pas siang-siangna ditaros kunaon cenah pangarsa sawewengi ka kuping eta mun ditarik suara nangis nya kami teh biasana lamun setiap eta teh beres beureun beres salat witir salat hajat salat naon teh disarekeun sakedeung hudang teh sok jam 11 teh hudang jadwal nyari tuluy kumaha nepi ka subuh tara kulem deui sagala rupa wirid naon maca rotib sagala rupa dibaca maca sholawat naon rupana sagala dibaca ari peuting kasarean katibraan kami teh biasana hudang jam 11 ieu hudangna jam 12 penting ele jam 12 beurang pagawean si ketum iya mah jam 11 biasanya nyari jam 11 penting kanon eta saja tuluy korek teh jam 12 diceungceurikan Gusti dosa aja biasana boga wiridan jam 11 mulai di jam 12 sajam teh lebar dan naon cenah umruka jauharatun laki matalah umur anjeun teh mutiara nu teu ternilai hargana umur teh mun urang umur teh murah naonnya ieu ngopi di mana ya alah eta mah enteng sahayang naon ayeuna teh ya urang mah ngaliwat teh umur teh biasa wae nu kitu mah menit per menit detik per detik teh umur teh ulah nepi ka teu jadi ibadah matak nyaring ngageureuyeum ayo we ngageureuyeum tuh ngageureuyeum teh buras geureuyeum teh mahal umur teh kapanggihna mah mata lamun ditanya ti mulai Nabi Adam nepi ka ayeuna cenah jelema nu geus mararawat hayang naon hayang hirup deui ditanya teh hayang dibere umur naon sababna minimal ari hudang atuh salat atuh 2 rakaat eta cenah mahalna eta salat 2 rakaat keur nu geus mararawat mah tapi ari nu harirup teh can kapanggih biasa-biasa santai we urang nya minimalna urang teh nganggap mahal kana umur atuh minimalna ulah nepi ka sanajan urang teu dipake ibadah atuh ulah dipake doraka umur teh ieu mah tong boro-boro nu dipake doraka nu teu dipake nanaon bae oge kaduhung kitu cenah matak pantes eueuh waktu sare nepi ka aya ulama belasan tahun teu kulem nepi ka ayeuna aya keneh tah tos hampir 30 tahun teu kulem-kulem jumeneng keneh jamina usiana kira-kira tos mendekati usia 80 tahun daerah wetan terus hampir 30 tahun teu belum beunta we era cenah rek sare teh urang mah teu bisa sare obat naonnya anu kira-kira babari sare teu bisa sare naon tuh plus 2 poe eta 2 poe teu bisa sare ieu mah puluhan tahun ngahajat teu sare lebar sare teh cenah umur barang mahal nah gitu jika kumaha tuh panganten anyar lebar dipake sare teh. Ya gitu. Rarasaan teh asa geus subuh deui gitu ya. Tuh gitu teh ya. Wasaida Adamu. Aqarra bidan nyata hiji ngaku kana dosana. Wa qala sareng ngadauh itu Nabi Adam. Nepi ka eta doa Nabi Adam diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an.
Kumaha cenah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sok dibaca eta teh doa Nabi Adam. Rabbana manana wallahu a'lam wa rasul bi muradi. Rabbana duh Gusti Pangeran abdi sadaya. Duh Gusti Pangeran abdi dolamna tos ngadolim kami. Dolamna tos ngadolim kami. Cek Nabi Adam, padahal Nabi Adam teh naon dihasut ku iblis, ditipu gitu, diprank. Atau jadi makhluk pertama anu kena prank teh Nabi Adam. Prank sa prank iblis. Dilarang naon ngadahar eta buah keabadian eta sajaratul khuldi gitu. Pohon keabadian. Lamun ngadahar eta bakal abadi di surga gitu khuldi teh. Lamun ngadahar buahna eta sajaratul khuldi teh pohon keabadian teh engkena bakal abadi cenah. Walau dicarek datang iblis, sebenarnya Allah teh teu nyarek demi Allah. Tapi ka sumpah nyebutkeun demi Allah iblis teh teu dilarang, henteu sebenarnya mah. Nu bener itu iblis. Eta nepi ka hayu susumpahan. Nabi Adam asa kudu percaya zaman harita can pernah ningali sugan amprok jeung makhluk anu wani nyebutkeun demi Allah tuluy bohong. Da can panggih tuh. Mata saking pungagungkeun wallahi demi Allah eta Nabi Adam percaya ka iblis dan nyebutkeun demi Allah. Wajar. Ternyata ngabohong Nabi eta teh si iblis teh. Ari zaman urang mah nya meujeul we nama demi Allah. Teu kaopan deh sautak-sautik demi Allah we. Eta rek pamanukan eta cor geus dibuka. Can dibuka, bener ke demi Allah can. Tapi lagi coran demi Allah biji. Ulah sautak-sautik ke demi Allah weh. Dukungan hargaan jenengan Allah. Ya Robbana duh Pangeran abdi dolamna tos ngadolim kami angpusana kana pirang-pirang diri kami. Gusti kami teu ngadolim diri kami. Wa ilam tagfir jeung lamun henteu ngahampura Gusti. Wa ilam tagfir jeung lamun teu ngahampura Gusti lana ka kami ka abdi sadaya. Gusti upami Gusti teu ngahampura ka abdi sadaya wa tarhamna jeung henteu nyaah Gusti na ka kami. Wa tarhamna jeung henteu nyaah Gusti na ka kami. Maka naon lanakunanna tah pasti kabuktian kami, tah pasti kabuktian saestuna kami. Maka sungguh kami teh pasti ye naon cenah minal khosirina eta tetep tina sawareh anu rugi. Jadi jelema nu rugi teh nu kumaha? Jelema nu teu meunang panghampura Gusti akhirna di akhirat cilaka. Mata kumaha carana urang boga anak boga turunan teh sing boga cita-cita luhur. Naon cita-cita luhur? Anak urang ulah nepi ka aya nu cilaka hiji oge di akhirat. Jadi gantungkeun cita-cita luhur teh bagja di akhirat lain bagja ayeuna keur waktu hirup. Ceuk paribasana najan keur waktu hirup mah dihina ku batur, tapi pas maot wah bagja nang ngelehkeun batur nu keur waktu hirup diagul-agul teh dihormati teh. Padahal keur hirup mah irhating sanu ngahormat eta pas maot jadi raja. Keur waktu hirup mah jadi raja dihormati ku sarana eta pas maot sangsara. Jadi urang teh naon cita-cita teh boga anak usahakeun sing nepi ka meunang kabagjaan. Di mana bagjana? Di akhirat. Ngan sing inget di akhirat moal meunang kabagjaan lamun hirupna teu boga amal soleh. Amal soleh moal beunang lamun hirupna taraneangan ilmu agama. Ilmu naon? Ilmu agama, ilmu Allah nu dicana ku Kangjeng Nabi. Ilmu eta maksudna lain ilmu nu sejen. Pek teangan ilmu sejen salian ti ilmu agama, tapi ilmu agama mah tetep nomor hiji sabab eta mah Allah nu langsung marentahkeunana. Wajib belajar 9 tahun nu nitahna saha? Pemerintah paling lain. Pemerintah beureun lain tah mah cing neangan nitah, neangan ilmu salat, ilmu usaha nu nitahna anu boga bumi jeung langit. Piraku ari pemerintah kurang dituturkeun tina sabab eta.
sieun anu teu meunang bantuan jeung sabangsana. Ari nu boga bumi langit anu ngalungsurkeun rezeki ka urang, nu bere cager ka urang ku urang teu dipadulikeun. Pangna hirup sangsara nama eta penyebabna mah sabab urang teu pati madulikeun kana parentahan Allah. Najan tukang salat, najan tukang puasa, najan tukang tirakat teu ngaji mah bolos strong. Jadi tetep kamana-mana ge urang teh teu tong leupas tina neangan ilmu agama, matak masantren jeung budak nomor 1 eta mah. Bisi hayang ilmu nu sejen geus sinang ngaji heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَضِيفَنَا بِمَا لَمْ تَنَا رَبِّي عَلِمْنَا الَّذِي يَنْفَعُنَا رَبِّي فَقِنَا وَفَقِي أَلَنَا وَقَرَبَاتِ لَنَا فِي دِينِنَا تَوَسَّلْنَا بِتَعَلُّمِ تَوَسَّلْنَا بِتَعْلِيمِ tarzuqana wasi'a wa antarzuqal amana abdi tawassul mufamaosa abdi tawassul pangurunkan mugi Gusti Allah garizkian kajembaran keamanan